Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangunana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos si bentar teu jawara bagian anu ka-22 dinten ayeuna teh. Alhamdulillah mang tiasa nyarengan deui ka Bara Sunda anu salawasna manco kana pidangan dongeng ti mang. Ieu jejer cariyos si bentar teu jawara masih keneh karangan Mang Nyalira. Ku kituna atuh Mang nyuhunkeun dihapunten bilih wae aya anu siniran lakuning perlampahan ku ieu cariyos pun kitu deui anu kasepitna minuju alit kasebat asma saparantosna dewasa. Mang nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Dai mamungsalkur karangan hungkul kanggo hiburan urang sadayana teu aya maksad nanaon nya bareha. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Aki Renge tos dicanak ka saungna nya ku Ki Mardani. Teras atos ngaleueut cai ubar anu kenging ngadamel anjeunna Nyalira. Sumangga baraya ieu pidangan dongeng anu katuna waktos dinten kamari ku Mang dinten ayeuna si jadi lajengkeun deui. Gintun-gintuna mah kanggo baraya we sadayana anu aya di mana wae anu sami-sami mika cinta mika resep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Wilujeng ngadangukeun. Kumaha Ki geus cager deui? Tanya Ki Mardani. Nya Mardani. Geus geunah deui ayeuna mah awak akina. Tema Ki Renge. Nya syukur ari kitu mah Ki. Ayeuna ge sok tah silaing ari nu meula. Cai ieu Mardani. Durgali, rompes, jeung anjeun margeling. Ceuk Aki Renge. Atuh mangga cenah. Teh malan opatan. Geus nu opatan rengseng ari nu cai ubar. Pok Ki Mardani kadenge deui nyarita ka Aki Renge. Ari nini nu tadi teh saha Ki? Nah guruna si Badil. Tanya Ki Mardani. Nya Mardani. Nu tadi teh guruna musuh si laing. Ngaranna Nini Runting. Ari cicingna mah nyatana di leuweung siluman anu aya di kiduleun ieu gunung. Teh moal Aki Renge. Kutan teh kitu Ki. Naha make jeung apa geuningan Aki ka Nini Runting sagala rupa? Nya tangtuna oge apal atuh. Sabab baheula waktu Aki keur leutik jeung masih ngora keneh mah kungsi kapanan salemur jeung manehna. Ayeuna we geus karolot caricing di leuweung teh Mardani. Kutan teh kungsi jadi batur salemur jeung Aki. Tari ayeuna kudu kumaha Ki pipitaeun urang keur nying harepan musuh-musuh urang kahareupna teh. Sabab kapanan lumayan pangartina musuh-musuh urang teh geuningan Ki. Tanya Ki Durgali. Kieu Mardani. Aki nyaho? Si Runting teh muhit elmuna bangsa siluman. Takuk kituna. Ya kudu ku bangsa siluman deui di ayeunana teh. Ardina Aki kudu datang ka guha siluman anu aya di wetaneun ieu tempat. Rek menta tulung ka maranehna pikeun ngabinasa si Runting Mardani. Kutan teh Aki ge boga kawawuhan jeung bangsa siluman Ki. Tanya Ki Mardani. Nya Mardani. Maranehna gunung pananggahanana Aki baheula mah anu ngawasa ka sakabeh wewengkon Gunung Guntur. Ari tempat pamunjunganana teh ayana di hiji guha anu aya di wetaneun ieu tempat. Engke peuting Aki rek ngadatangan heula ka tempat manehna. Kitunya Ki.
ku tante aki ge boga gunung pananggahan ka bangsa siluman geunan ki. Ah, Mardani, manehna teh ti karajaan bangsa buta anu ngagegeh di Gunung Guntur. Nya nuhun we atuh ari kitu mah Ki. Jadi urang bakal bisa maleskan nyeri ka maranehna sabab kuring mah ngarasa teu ngeunah lah Ki. Teu ngeunah pisan yeuh kakuasaan kuring jeung batur-batur kuring anu aya di lemur Talaga Hiu teh direbut ku maranehna. Niasa ku geunah pisan atuh keur maranehna mah. Urang-urang kapanan anu mimiti ngawangun kakuasaan di lemur Talaga Hiu teh. Kari-kari ayeuna sanggeusna sagala nyampak direbut ku batur. Ceuk Ki Mardani ngebrehkeun kahanyeluan hatena anu jadi guruna. Ting sabar we heula. Keur saheulaanan mah silaeng jeung anu sejenna. Da engke oge lamun geus ninggang kana mangsana mah burung karebut deui eta kakuasaan maraneh teh. Tah kitu Mardani. Durgali oge silaing rompes jeung madgeling. Teu mah akirenge. Nya nuhun ari kitu mah Ki. Ari nya teh mah aya jalanna keur ngarebut deui kakuasaan ti si Badil jeung pada baturna. Sabab asa dihina kuring mah Ki ku ayana ieu kajadian teh. Teh mah Ki Mardani. Da salah maraneh sorangan sia. Nah ari ti mimiti waktu keunang tungkeun kakuasaan di lemur Talaga Hiu teu ngaramong heula kaki. Lagu ayeuna aya masalah aki oge jadi kababawa kapanan. Dasar nurus donyong kabeh ge sia mah. Ceuk aki renge rada maido ka anak buahna. Ya ampura we kuring jeung batur-batur. Da kanya teh moal pikieun jadina Ki. Geus kitu we heula ayeuna mah. Engke peuting akeurek ngadatangan heula ka jero guha. Rek nepungan kanu ngagegeh di ieu leuweung Durgali. Ya kumaha hadena we ari eta mah. Ceuk Ki Durgali bari jeung nyarandekeun awakna kana tihang saung anu aya di dinya. Kaayaan harita di eta tempat. Panon poe geus ngingsir ngulon. Sora sasatoan anu aya di jero leuweung Gunung Guntur sok rajeun kadenge. Sabangsa ning sora bagong anu pating salegor. Sora oa anu keur sing arameuh ti kajauhan. Sakapeung sok rajeun oge kadenge. Sora maung anu singga laur. Sorana meniaweuhan ngesian ka sakabeh pangeusi leuweung. Kaayaan alam anu aya di sabudeureun Gunung Guntur estu ning kacida endah lamun ditilik-tilik mah matak betah keur anu nyicingan. Sajabana ti masih loba keneh teh ku tangkal kai anu galede. Sasatoanana oge teu kurang deui. Ari dilebakeunna saung aki renge aya walungan anu caina kacida ngagenyasna. Paragi sakalieun manina aki renge jeung lamun sok butuh cai keur nginum manehna. Dang-daunan anu hejo lemok singga rupai dina tatangkalan. Kaendageun ku angin leutik anu ngahiliwir matak genah karasana kana awak. Sisi beh kiduleun eta Gunung Guntur. Katenyo ti jauhna oge ya gawir anu nang tawing. Dipapaes ku enahna batu cadas anu narololo tina beungeut gawir. Ari di handapna dihieuman ku tatangkalan jeung sasatoan anu area keneh di dinya. Estuning teu aya bandingna mungguhing kakuasaan Gusti mah. Dina nyipta sadaya makhlukna teh kacida sampurnana jeung loba pisan mangpaatna.
pikeun urang salaku jalma anu keur kumelip di ieu alam dunya. Kocapkeun peutingna baraya kira wanci sareupna akhirnya geus katanya kaluar ti saungna. Tuluy leumpang murug hiji guha anu aya di wetaneun tempat cicing manehna. Lumayan rada netek jalan anu rek nuju ka eta guha teh. Sabab guha teh aya di tempat anu rada luhur anu masih keneh aya di wewengkon Gunung Guntur. Sanggeus sadalila leumpangna antukna gog akhirnya anyog ka tempat lawang guha anu katutupan ku juhud eurih jeung kakayon tatangkalan anu ngaroyom ka eta patempatan. Renghap akhirnya katanya narik napas jerona heula. Geus kitu tuluy mana leumpang deui rek nyampeurkeun ka lawang guha. Kituna teh bari nyuai-nyuaikeun kakayon jeung jukut eurih anu ngahalangan kana jajalaneun manehna. Sanggeus aya dina beungeut guha, bus akhirnya asup ka jero. Di jero kasampak aya batu ngampar anu lumayan rada lebar. Dek manehna diuk bari sila dina luhureun eta batu ampar. Sanggeus rada merenah diukna tuluy akhirnya meremkeun kadua panona. Dibarengan kumapatkeun jampe pamakena pikeun ngondang bangsa siluman anu dipuhit ku manehna. Teu lila ti harita saluareun guha kadenge aya sora angin anu ngaguruh handaruan di mata katorekan kana ceuli. Geus kitu rieu guha karasa meuni ingeung siga anu keur aya lini we. Akhirnya tuluy teu eureun mapatkeun jampe pamakena. Teu lila cilegedeg di hareupeun akhirnya aya hiji makhluk anu kacida gedena. Awakna cujul kana langit guha. Ari beungeutna pikasieun panon polotot. Sihungna meuni rangeteng. Buuk gimal. Kuku suku jeung leungeunna meuni rangoas. Ari kulit semu hejo. Cakakak eta makhluk seuri. Meuni matak euneur kana guha. Geus kitu eta makhluk teh ngajak nyarita ka akhirnya anu keur diuk dina luhureun batu ampar barjeng sila. Aya naon renge tarat-tarat tisasari silaing datang ka dieu. Na kamana wae ari silaing ceuk eta makhluk. Hapunten Gusti, sim kuring rumaos tos tamelar kagamparan salira Gusti nu. Teu nanaon ronge. Ari kitu aya naon pangna anjeun datang ka dieu. Manggihan ka kuring teh renge. Ieu nun. Ari nu janten marga lantaran mah. Sim kuring teh nuju kagungan kararepat. Kitu nun. Temal akhirnya tah ieu hungkul kuringna bangsa anjeun teh renge. Lamun aya pangabutuh daratangna ka kaula teh. Sajabana teh eta mah belang welas we geuningan. Charles ari ngencar ari ngereles. Tapi teu nanaon keur kula mah sabab meureunan mata kitu oge geus jadi katangtuan di alam anjeun kawas kitu. Yen bangsa anjeun mah emang ngamogaan pasipatan anu sarupa kitu. Beda jeung bangsa kaula. Ari kitu aya naon kasusah anjeun teh renge.
Ceuk eta makhluk anu katelahna kalawulung anu mangrupakeun hiji utusan ti karajaan manehna pikeun ngawasa ka sakabeh wewengkon anu aya di Gunung Guntur. Ieu manawi sun sim kuring teh ngagaduhan musuh. Ari eta musuh namina mah runting. Calik di leuweung siluman anu aya di kiduleun ieu tempat. Tah kumargi kitu sim kuring teh sajamun tulung ka salira Gusti. Angkan tiasa manyingkirkeun eta jalma. Kitu sun. Kitu nyarenge. Heula gampang wae ari keur ngabinasa jelema mah. Hesena pikeun kula. Kanaon anu jadi cukang lantaranana pangna anjeun hayang ngabinasakeun ka eta jalma teh renge. Ari nu janten marga cukang lantaranana mah sim kuring teh kagungan anak buah. Usahana anak buah sim kuring direbut ku anak buah manehna. Antukna dugikeun ka kajantenan patelakna sim kuring sareng anjeunna teh Gusti. Ya sim kuring asor ku anjeunna. Sabab anjeunna mah ngagaduhan ilmu kasilumanan sun. Kitu nyarenge. Ari kitu mah ngan kukula rek ditaluntik heula. Nah kasaha nu jadi gunung pananggehanana manehna teh. Tah lamun geus puguh kanyahoan kasaha-kasahana kare kukula bakal ngayakeun tindakan ka manehna. Kitu tah renge. Temal kalawulung barejeng mancrong ka aki renge. Nuhun pisan sun. Renge. Juk ayeuna mah anjeun geura balik deui ka tempat anjeun. Ceuk kalawulung barang cacap nyaritana les kalawulung nyeles di sahareupeun aki renge dibarengan ku sora angin anu ngaguruh di saluareun guha. Beuki lila beuki jauh we eta sora angin teh. Geus kitu aki renge kaluar deui ti jero guha. Rek adon balik ka imahna dituturkeun ku hiliwirna angin peuting anu marengan ka manehna. Teu kacatur lilana di jalan aki renge geus aya deui di saungna. Titinya kasampak anak buahna anu keur ngadaragoan beja ti manehna. Sanggeus aki renge diuk dina palupu kidur gali nanya ka aki renge. Kumaha ki? Nangis panggih aki jeung pananggehanana aki teh. Tanya kidur gali bari mancrong ka aki renge anu keur sila dina palupu. Nges dur gali malah manehna nyumponan kana kahayangna aki. Dagohan we cenah bejana. Kitu dur gali. Nya nuhun ari kitu mah atuh aki. Isuk kanan isuk jaganing pageto. Eta nini runting tinggeus perlaya kudu jadi gunung pananggehanana aki. Ceuk kidur gali. Dagohan we dur gali. Kumaha bejana? Temal ki renge bari sila tutug dina palupu. Kaayaan harita di eta tempat wanci geus maju ka tengah peuting. Sora cangkrik ngikrik, sora gaang reang patemalan jeung pada baturna. Kaayaan di eta patempatan aki renge estuning sepi jempling sabab eueuh deui jalma anu cicing di dinya. Ari salian ti manehna mah jeung pada baturna. Cag urang tuna heula kaayaanna aki renge jeung anak buahna anu opatan. Ayeuna urang nyaritakeun deui kaayaanna nini runting anu keur aya we di saungna. Sanggeusna nini runting ninggalkeun lemur Talaga Hiu, nini runting tuluy balik deui ka patempatan manehna. Harita kira wanci tengah peuting katenyo nini runting keur diuk we sorangan dina palupuh saungna.
bari ngapulai nyeupah kituna teh. Barang manehna keur anteng we diuk bari nyisigan huntuna ku seupaheun. Dina saluareun saung manehna kadenge aya sora angin anu ngaguruh nebak ka sabeudeureuun eta tempat. Korejat ini runting ngorejat tina diukna. Tuluy nitenan ka sabeudeureuun anu aya di jero saung. Teu lila kadenge sora nini runting anu nyarita sorangan. Nah aya naon ieu teh? Saha? Tara-tara disasarina. Siga aya nu rek datang ka dieu. Ceuk pikirna nini runting. Kelabog angin nu tadina ngaguruh di saluareun saung teh. Ayeuna mah asup ka jero saung. Sakabeh anu aya di jero saung meuni acak-acakan. Diamuk ku eta angin anu asup ka jero saung manehna. Barang nini runting nenyok kayaan sarupa kitu. Ok manehna kadenge deui nyarita sorangan. Kurang ajar sia. Saha anu geus kumawani datang ka dieu tanpa dia nangku kami. Ayo, temongkeun sia wujud sia. Ceuk nini runting bari ruat reret kituna teh. Teu lila cilegedeg di hareupeun manehna aya hiji wujud anu kacida jangkung gedena. Bari mencrong ka manehna kituna teh. Sing horeng eta makhluk teh kalawulung baraya. Ditahanana aki renge teh anu rek ngadon ngala patina nini runting. Pok kalawulung kadenge nyarita ka nini runting. Manusia, nah bener anjeun nu ngaranna runting? Tanya kalawulung. Nya, kuring anu ngaranna runting. Ari anyan saha? Jang ti mana? Oge rek aya perlu naon make jang manggihan kuring sagala rupa. Temah nini runting. Runting, ulah datang ka dieu. Rek ngabinasa ka anjeun. Sebab anjeun geus kumawani ngahina kanu geus muhit ka kula. Saha nu geus muhit ka anjeun teh? Jang saha ari ngaranna anjeun? Tanya nini runting. Ngaran kaula Kalawulung di kerajaan Kertawesi anu dirajaan ku Prabu Reksapahu. Nu geus muhit ka kaula seula ieu nyatana aki rengge nu geus jadi abdi kaula. Kitu tah runting. Jadi anjeun teh di kerajaan Kertawesi nya. Ngaran anjeun Kalawulung. Anu nita anjeun si Rengge. Bener pisan runting. Tema Kalawulung. Keur goreng mah mahasieun sia Kalawulung. Anjeun rek ngalapati ka kaula oge. Aya, urang ijen patutunggalan heula jeung kuring. Gampang wae sia ngalapati mah. Ayo, urang kaluar ti ieu saung. Montong ngaruksak kana saung kami sia. Ceuk nini runting. Og runting. Tema Kalawulung tuluy ngiles di eta tempat muru ka saluareun saung. Geus aya di saluareun saung cilegedeg wujudna katempo deui ngapedega nangtung dina sahanapeun saung. Teu lila celeng ini runting katenyo loncat kaluar dina sajeroun saung. Loncat ka handap celek kadua sukuna geus nincak deui kana lemah. Tuluy mencrong ka Kalawulung anu keur nangtung di hareupeun manehna. Aya sia Kalawulung. Ari nya mah anjeun rek ngabinasa ka kaula. Ceuk nini runting. Ayo runting, kurata dayu panguasa ti kaula. Tema Kalawulung bari sabraut manehna narajang ka nini runting. Awakna mending ngalayang.
dampal dengan katuhuna mening meberek nyamar kana banget kencana nini runting. Nini runting teleh kesit manehna ngalepkeun sirahna bari ngacongkeun dampal suku katuhuna kana dadana kalawulung anu keur ngalayang luhureun manehna. Hiuk cebrod jengkang awak kalawulung ngajengkang ka tukang tapi teu lila kituna teh celek kadua suku kadua dampal suku geus nincak deui kana lemah jeleng luncat ka hareup narajang ka nini runting bari teu nyambarkeun dampal suku katuhuna anu gede jeung jebrag rek dipake ngagampurkan awakna nini runting. Jauh nini runting loncat ngajaul ka luhur tingkahan panarajangna kalawulung. Plos dampal suku kalawulung ngeplos ngakan angin. Hari nini runting sanggeus manehna ngajaul ka luhur tuluy manehna nyorot deui ka handap bari ngacecekeun dampal suku katuhuna kana beungeut kencana kalawulung. Gerakanna meni cepet. Hiuk cebrod dampal suku katuhuna nini runting nyayang kana beungeutna kalawulung. Jengkang kalawulung ngacengkang deui keur anu kadua kalina kalayang blug awakna ragrag kana taneuh dina geblug kadengena taneuh asa ingeung celek suku nini runting nincak deui kana lemah. Ayo sia udang kalawulung lain ngogoleran kitu kawas bolon sia Ceuk nini runting teu lila korejat kalawulung udang deui jeleng manehna loncat narajang ka nini runting. Dua dampal leungeunna menyebut pet pilih genti rek nyamar kana beungeut nini runting. Nini runting harita mundur bari nyingkahan panarajangna ti kalawulung anu keur ngalayang awakna. Nini runting eleh kesit hiuk cebrod dampal leungeun katuhuna kalawulung aya anu keuna kana beungeutna bangkieung. Awak nini runting ngabangkieung ka katuhu ku kalawulung teu diantep tuluy ditarajang deui ku manehna ku dampal sukuna anu nyurowok rek ngahanca kana dadana nini runting. Nini runting teu jileureun baraya jeleng manehna loncat ka luhur nyingkahan panarajangna ti kalawulung. Sanggeusna aya di luhur nini runting nangtung jomantara tuluy ngacorowo ka kalawulung anu keur aya di handap. kalawulung ayo di luhur sia tarungna mantong di handap hareureun di handap mah sia. Ceuk nini runting atuh kalayang awak kalawulung hibar nyurowok ka luhur nyamperkeun ka nini runting anu keur nangtung jomantara anggeus aya di luhur. Anggeus aya di luhur siet kalawulung narajang deui ka nini runting. Awakna meni ngabelsat rek nemrag kana awakna nini runting. Jeleng nini runting loncat ka luhur nyingkahan panarajangna ti kalawulung. Geus kitu awakna malih ka kalawulung anu keur nongkongan ka manehna. Awak kalawulung milepas ka hareup teu keuna kana sasaranana. Nini runting teu diantep awak kalawulung anu keur milepas ka hareup teh ditenggel ku kakuatan tanaga jerona parasat tina dampal leungeun katuhuna nini runting kaluar cahaya hejo. Tuluy diayunkeun eta cahaya hejo teh kana awakna kalawulung. Hiuk bledag keuna pisan kana tongongna kalawulung kalayang awak kalawulung notok ka handap teu lila geblog kadenge sora anu ngageblog niban kana lemah. Oreng awakna kalawulung anu ninggang kana taneuh teh bari dina kaayaan nangkuban. Korea kalawulung udang deui bari jeung nenyo ka nini runting anu keur aya di jomantara. Kurang ajar lumayan ugi banget dina jalma teh ceuk kalawulung. Geus kitu siet
manehna hibar deui ka luhur. Sanggeus aya dihareupeun Nini Runting. Kalawulu ngaluarkeun deui sakabeh pangawasana. Tina kadua dampal leungeunna dipating parasat kaluar cahaya koneng anu nyuruwuk kana awakna Nini Runting. Nini Runting teu cicingeun manehna oge. Eta cahaya koneng teh ditadah ku cahaya hejo anu kaluar tina kadua dampal leungeun manehna. Hiup, beledag, beledag. Dua kekuatan cahaya diaradu deui di jomantara. Soranan pating jeleger jeung beledag, matak euneur ka handap. Cag urang tuna heula kaayaan Nini Runting jeung Kalawulu baraya. Anu tararung duana di jomantara. Ayeuna urang caritakeun heula kaayaan anu aya di Karajaan Siluman Oray anu caricingna di dasar talaga anu aya di eta leuweung. Nyatanan dipuhit ku Nini Runting. Barang dua kekuatan Nini Runting keur diaradu jeung kakuatan Kalawulu di jomantara. Kaeta karajaan anu aya di dasar talaga karasana matak ingeung sing celeger jeung sing rarieg wangunan karaton anu aya di eta karajaan. Ari Centring Manik anu ngaratuan di eta karajaan. Harita manehna keur araya di jero karatona jeung para mantri, Pongkawa jeung para prajurit anu sejenna. Barang Centring Manik mereunguh kaayaan di karajaan manehna sarupa kitu. Pok teu lila. Kadenge sora Centring Manik anu harita keur diuk tina kursi gading gilang kancanana nyarita kang jadi patihna. Paman Patih, saha anu geus kumawane ngacokeun kaayaan di kakarajaan urang? Sora anu pating jaleger mun dimatak euneur ka ieu karaton. Daulat nun, tugas saha pun paman oge teh acan uning asun. Teh mah Patih. Cuk, ayeuna mah teang ka alam manusia. Lamun kapanggih saha jalmana anu geus ngieun kakacauan di kakawasaan anak kaula, cangkalak jalmana. Ceuk Centring Manik bade parentah ka patihna. Daulat Gusti, pun paman saja ninggalkeun heula ieu karajaan sejak keluar nun. Teh mah Patih bari cedok nyamah anu jadi ratuna. Geus kitu. Tuluy mah ngaleos kaluar teh jero karaton. Sanggeus aya di buruan karaton, Patih tuluy ngawatek elmuna. Blesat awakna hibar ka jomantara. Nemus mega anu aya di alam manehna. Teu lila. Tina jero cai talaga katenyo aya cahaya anu ngaparasat kaluar. Nyuruwuk ka luhur. Sing horeng eta cahaya anu kaluar tina jero cai talaga teh Patih di Karajaan Siluman Oray anu dititah ku Ratu Centring Manik pikeun ningali kaayaan di alam manusia. Sanggeus aya di jomantara ku Patih katenyo aya dua urang makhluk anu keur silih adu pangawasa di jomantara. Geuningan ieu mangkelukna anu geus ngieun kakacauan ka jero karajaan aing deh. Tapi nu hijina mah jika Nini Runting geuningan abdina keneh Gusti Ratu. Ari nu saurangna deui sahanya. Jika musuhna meureunnan cikan mah awas ya diwarah ku aing. Ceuk eta paman Patih bari awakna hibar nyuruwuk muruka Kalawulung anu keur nukangan ka manehna. Sanggeusna aya di satukangeun Kalawulung teu anta parah deui atuh baraya. Hiup cabrod. Pundukna Kalawulung diteungel satakarna tu peureub katuhna paman Patih. Atuh kalayang. Awakna Kalawulung notog ka handap. Teu lila geblug ngiban kana lemah. Ari Nini Runting barang nenyo aya nu datang. Pok kadenge manehna nyarita. Nyanggakeun sembah pangabaktos Paman Patih di sim goreng non. Cek Nini Runting bari cerok nyembah.
katarima runting sembah pangabakti anjeun ka kaula. Aya naon ieu teh? Jeung saha mangkeluk anu keur tarung jeung anjeun teh runting? Tanya Paman Pati. Daulat Gusti. Eta makhluk teh sami asala mah ti nagara siluman. Ti nagara Kertawesi ari nyanggemkeun anak mah sun. Bade ngabinasa ka sim kuring teh. Kitu Gusti. Tema Nini Runting. Kutan teh kitunya. Keun ku kaula urang warah ieu mangkeluk teh. Ceuk Paman Pati bari nyorot turun ka handap nyamperkeun ka kalawulung anu keur nangkoban dina salueureun taneuh. Sanggeus nepi ka dinya Pati ngacengut kana buukna kalawulung tuluy dicungcungkeun ka luhur bangun anu hampangeun pisan. Geus kitu pok Paman Pati kadenge nyarita ka kalawulung. Dengekeun ku andika. Montong kumawani anjeun ngin kakacauan di wewengkon kawasan karajaan kaula. Kajaba lamun anjeun hayang modar. Ayeuna mah jog balik deui ka nagara anjeun. Ceuk Paman Pati. Geus kitu blewer. Awakna kalawulung dipalangkeun ka Jomantara kalayang. Awak kalawulung kakalayangan di Jomantara tuluy kaluar di kawasanana centring manik anu ngageugeuf di dasar cai. Awakna kalawulung meuni kakalayangan diparengan ku sora angin anu ngakuru. Teu lila les eta sora angin teh nyeles diparengan jeung nyelesna awak kalawulung anu kating di mana ragragna. Sanggeus kitu Pati hiber deui ka luhur nyamperkeun ka Nini Runting. Geus aya di hareupeun Nini Runting pok eta Pati teh kadenge deui nyarita. Runting, masalah anjeun ayeuna geus rengse. Ulah rek balik deui ka nagara kula. Ceuk Pati. Sumangga Gusti. Hatur nuhun pisan. Sim kuring tos dibantosan ku salira Paman Pati. Tema Nini Runting. Geus kitu mah Pati balik deui ka nagarana rek ngadon bebeja ka ratuna yen sakabeh masalah anu geus ngaganggu kana kanyamanan anu aya di karajaanna geus dituntaskeun ku manehna. Ari Nini Runting sanggeusna Pati indit manehna nyorot deui ka handap rek asup ka saungna anu geus jadi tempat cicing manehna salila ieu. Cag urang tunda heula kayaanna Nini Runting anu keur cicing di sajeroeun saungna. Ayeuna urang nyaritakeun deui kayaanna Aki Renge jeung anak buahna baraya. Isukna Kirawanci haneut moyan Aki Renge jeung anak buahna geus katenyo deui harudang. Malah mah keur dariuk we dina palupu. Bari nying hareupan cain teh panas anu geus ngajagrag di hareupeun maranehna. Teu lila kadenge sora Ki Mardani anu nyarita ka Aki Renge. Lain ari peuting teh sora naon nya Ki? Mun sing jalager di Jomantara ari panyakuring marek pihujaneun peuting teh. Tapi geuningan hujan mah ceuk Ki Mardani bari mencrong kana beungeut nu jadi guruna. Bara Sunda mung sakih heula hancagarapan dongeng ti Emang dina jajar cariyos Si Bentar Teueuh Jawara bagian anu ka-22. Mudah-mudahan bagian anu ka-23na kumang dina dinten anu salajengna. Ieu hancagarapan teh tiasa diteraskeun deui. Mangaturkeun nuhun kana sagala piperhatosanana.
anu parantos manco dikawit dugikeun ka akhirna kitu nya. Mang pamit ka sadayana wilujeng kantun permios.